sareng hormat kedah gaduh abdas ulah gaduh hadas agama madep kiblat menuju nyari ratinya tempatna suci angwana ulah nuju ayeuna ngaoskeun kalamullah. Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah nu aya di langit dunia dina malam 17 sasi Ramadan wengian Lailatul Qadar. Tasa 30 juz teh. Sadayana Al-Qur'an 30 juzanana dilungsurkeun ku Allah ti Lauhil Mahfuz ka langit dunia di Baitul Izzah eta salah sawung Qur'an mung lungsurna ka alam dunia disangatkeun ku malaikat Jibril itu wahyu ti Allah salami 23 tahun. Jadi ti langit dunia manungtut ti Baitul Izzah muka Kanjeng eta wahyu pertama surat itu Iqra sewaktu Gusti Rasul di Guha Hiro sekaligus pengangkatan Nabi sareng Rasul. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Terakhir sewaktu Gusti Rasul nuju haji wada, nuju wukuf di Arfana di dinten Jumat, lungsur al-yauma akmaltu lakum dinakum. Adapun dikitabkeun disusukeun Al-Qur'an kepada sahabat. Surat pertama Iqra, surat ayat pertama Iqra, ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu salami 23 tahun. Hiji huruf Al-Qur'an disanggakeun ku malaikat Jibril perintah ti Allah ka Gusti Rasul, hiji hurufna digotong ku 1000 malaikat. Bayangkan bangkung agungna Al-Qur'an. Ada ke Quran teh kedah orang jantan ahli Quran. Oh, Quran teh dideres, dihafal, awas. Karena orang prayogi syafaat Al-Qur'an. Di dunia orang hoyong barokah. Barokah yuswa, barokah harta, barokah keluarga, kurang. Al-Qur'an ku urang di damal wasilah keur ka barokah. Sakaratil maut urang yang salamat tina tipuan iblis anu nipu anu ngagoda kana keimanan anu sakaratil maut urang peryogi syafaat Qur'an. Nuju di kuburan urang peryogi syafaat Quran karena awasan Quran di kuburan jadi pelita, jadi penerang, jadi lampu. Moal poe ahli Quran di kuburan. Nuju baas di kubur ngabujeng ka mahsyar peryogi syafaat Quran. Nuju ditimbang amal, nuju ayana dihisab di eta, nuju urang ngalangkung kana jembatan anu kaca. Masya Allah bakal ngelanggung sadayana jembatan dipasangkan ku Allah di luhur neraka jahanam antara mauqif sareng mahsyar dari alit dari panjang dari tebih yang pergi syafaat Al-Qur'an. Alhamdulillah orang syukuran ke Allah Subhanahu wa taala disimpan ku Allah di taman. Mudah-mudahan piraku sugan hari geus cicing di taman surga nama kudu bijil deui. Urang sing betah di pesantren, sing betah di taman surga, bari urang emut sing sadar setiap mainan ujian sing kiat. Kalau orang gaduh